Nabi Sulaiman putra Kangjeng Nabi Daud ti istri anu ka 100. Bangun ruas indung ibu-ibu mah dengan kitu teh nya. Da ibu ari baheula mah syariat Nabi baheula agama nama agama Islam syariat berbeda. Syariat Nabi baheula mah lalaki teh meunang kawin ka awewe tanpa batas. Awewe 2 kecamatan rek dikawin kabeh atuh hegae. Ari kuat mah tuwurna. Hegae. Aduh, lamun ayeuna dihegaekeun nya. Cek ibu-ibu teh untungnya hirup weh dieu. 100 sakeutik 100 wae mah. Kangjeng Nabi Sulaiman istrina 300, selir 700. Jadi 1000 jejeg. Beh dieu aya kaisar Cina nu boga selir nepi ka 1000. Raja kaisar Cina pamajikanna 1000. Mun uing mah ngabayangkeun eta raja pamajikan 1000 birah make kolorna eta. Pemajikan hiji anyar kawin apa teu kawin make kolorna.